Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Silmiazia Nur Hikmah. Ayeuna abdi bade nyaritakeun carpon anu judulna Tumbal Kasarakahan. Di hiji kampung hirup hiji keluarga anu cicing di imah nu kacida megahna. Sigana keluarga eta keluarga anu harmonis jeung ekonomi anu kacida alusna. Tapi eta keluarga jarang baur jeung masyarakat satempat. Hiji poe pas Slamet menang informasi yen pamajikanana geus maot. Pas Slamet nu harita keur digawe langsung balik ka imahna. Di dinya ningali anakna ceurik bari nangkep indungna. Basa pamajikanana rek dikurepkeun, Pas Slamet nolak jeung milih ngubur sorangan. Saparantos sababaraha dinten, Pas Slamet angkat kaluar kota pikeun digawe. Budak nu ngaranna Dani ditinggalkeun sorangan di imah nu kacida gedena. Pas Slamet teh boga supir nu biasa ngajaga imahna, tapi supirna teu cicing di imahna. Petingna sageus Dani salat Isya, Dani ningali aya nu keur masak di dapur. Dani nyangkana eta awewe teh nu baheula gawe di imahna. Ternyata bener eta teh awewe nu ngaranna Bunita. Bunita ningali Dani langsung nitah Dani dahar. Dani katingali lapar pisan nepi ka masakan Bunita beak. Padahal Dani sabenerna rada bingung sabab Bunita geus 3 taun teu gawe di imahna. Tapi samgeus masak, Bunita langsung ninggalkeun Dani tanpa ngomong nanaon. Isukanana waktu Dani hudang, Dani nempo loba dahareun dina meja makan. Ternyata eta teh Bunita nu masak. Dani akhirna nanya ka supirna, "Pak, tadi wengi gerbangna teu dikuncinya. Tadi isuk-isuk ujuk-ujuk aya Bunita." Si supir ngajawab, "Ah, antep we, jigana mah Bunita boga kunci serep." Sanggeus kitu, Dani balik deui ka imah. Tapi imahna kosong, da Dani teu ningali aya Bunita, padahal tadi teh keur masak. Geus kitu Dani langsung ka kamar, ternyata Dani teh kasarean. Akhirna Dani hudang nempo jam ternyata geus magrib. Dani langsung keluar kamar, si Dani ningali Bunita keur ngalamun bari diuk. Dani nanya ka Bunita, "Bunita, tumben teu masak?" Bunita ngawaler, "Heueuh Dan, bahana seep." Ngadengar eta, Dani langsung ka warung beli sembako. Sanggeus di warung, Bututi langsung katingali hariwang lantaran ningali Dani anu leuleus siga nu can dahar. Dani geuring, "Naha pucet pisan?" Dani ngawaler, "Henteu Bu, abdi hoyong meser sembako supados tiasa dimasak ku Bunita." Teras Bututi langsung reuwas tur nyarios ka Dani. "Dan Bunita parantos lami maut, tapi teu terang kunaon maotna." Dani turun langsung diajak asup ka imah Bututi keur dahar lantaran ningali kondisi Dani anu kos kitu. Saparantos dahar Dani pamitan. Bututi nitip pesen ka Dani supados ati-ati. Sanggeus Dani nyampe ka imahna, Dani reuwas ningali Bunita di lawang panto. "Geus tuang Dan, naha lami pisan kaluar teh?" Dani ngawaler, "Nya Bu, tadi Dani tuang di luar. Dani ka kamar heula nya." Sanggeus kitu Dani jalan sembari nempo sukuna Bunita nu teu napak kana lantai. Dani lempang rurusuhan tuluy. Bunita nanya, "Naha buru-buru ka kamarna, geus nyaho nya?" Dani langsung asup ka kamar tuluy ngunci. Bunita terus ngetok panto kamar Dani bari nitah Dani dahar. "Dani tuang Dani, ibu geus masak." Dani teu ngawaler ku sebab sieun. Ujuk-ujuk Bunita ngalemparkan peso nepi ka napel dina panto kamar. Dani ningali eta langsung pingsan. Isukanana supir Pas Slamet teh datang seperti biasa, tapi eta supir teh rada hariwang sabab Dani teu kaluar imah nepi ka tengah poe. Akhirna supirna langsung asup ka imah mariksa Dani bisi kunanaon. Supir reuwas ningali peso napel di kamar Dani. Pas supir eta langsung minta tulung ka warga sarta langsung mantuan ngahudangkeun Dani anu keur pingsan. Teu lila Dani teh hudang bari jeung katingali keur sieun. Supir nanya ka Dani, "Kunaon Den?" Dani langsung nyaritakeun kajadian tadi semalam. Singkat carita, supir jeung warga ngusulkeun Dani titah datang ustad lantaran gangguan nu rasakeun ku Dani tos ngabahayakeun nyawa. Akhirna Dani ka imah ustad pas harita teh. Dani nyaritakeun kajadian nu dirasakeun ku dirina sorangan. Ustad nyarios, katingalina Bapak Anjeun ngalakukeun ritual anu numbalkeun Bunita sareng indung Anjeun supaya usahana maju. Tapi Dani ngelak sabab Dani yakin yenna Bapa teh teu kitu. Ustad ngusulkeun ka imah Dani pikeun ngabuktikeun ieu. Pas dugi ka imah Dani, Ustad naros, "Di dieu aya kamar anu teu tiasa didatangan, abdi terang di mana?"
Teras Ustad nunjukkeun kamar nu kosong jeung nitah Dani muka kamarna. Saparantos muka kamar, Dani ningali seueur sasajen jeung aya foto-foto Bunita sareng indungna. Ternyata bener dugaan Ustad teh salila ieu Bunita jeung indungna dijadikeun tumbal usaha. Akhirna kusabab sieun kunanaon Dani menta tulung ka Ustad pikeun ngeureunkeun pesugihan. Si Ustad nanya, "Anjeun yakin kana naon nu diomongkeun? Sebab ieu resikona gede," jawab Dani. "Nya yakin." Dani hayang hirup tentrem. Akhirna Ustad mantuan Dani ngeureunkeun pesugihan. Sanajan kitu sanggeus sababaraha poe Dani meunang informasi yen bisnis bapana bangkrut jeung bapana maot kusabab tabrakan. Segitu aja yang bisa saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.